Ye, lamun maneh buka usaha di perkampungan, lolobana jelema nu iri dengki, eta tetangga. Tapi lamun maneh buka usaha di kota, loba saingan, tapi loba saingan leuwih babari tibatan anu iri dengki. Bener teu? Beredagi. Teruskeun jadi jelema anu tenang jeung senang. Tong ngadenge omongan batur sanajan dikagogoreng urang. Ingat, tugas urang mah beraksi, lain ada klarifikasi. Beledagi. Nope. Syarat paeh mah teu kudu jelema nu geus kolot, teu kudu jelema gering wae. Patak hirup teh maneh teh ulah sok nganyerikeun hate batur. Da hirup maneh teh can tangtu nepikeun ka isuk jeung pageto. Beledagi. Ye, Kardun, kurang kumaha pengorbanan urang ka maneh? Diajak susah bisa, diajak ngalah duit bisa, komo deui meakeun duit leuwih bisa, tapi nu teu bisa dina diri urang hiji manuk kuduaan. Baladagi. Serba salah, dipangmasakeun sayur salah, dipangmasakeun tahu tempe bosen, dibere kacang wae pajarkeun asam urat. Yes, kudu dibere pais batu mah jeung opor bata. Ame nguruluk sakalian huntuna. Beladagi. Ye, paduli batur dek nyebutkeun aing gembrot, aing hideung, da aing mah teu sibuk nguruskeun warna kulit, tapi sibukna aing mah nguruskeun warna duit. Nu penting bareureum kabeh. Beladagi. Keur bobogohan mah meni sagala ditawaran, sagala dipangbeulikeun. Ayang mau apa? Ayang butuh apa? Teu sidik mah urang embung oge dipaketkeun, relaan dianterkeun ka imah. Coba ayeuna geus kawin, boro arah ning aya kahayang, urang menta oge teu diguguk, didengena teh lain ku ceuli, tapi didengena teh ku bujur. Nempo pamajikan teu boga cangcut, cangcut geus pararegat karetna, lamun dipake teh nyengsol, utang geus ngararambai, geus barolong. Teu hayang mambeulikeun. Nah, ari kana mukana, mun kitu turubun. Tonga nilai jelema tina bahasa jeung postingana belum tentu postingana sarua jeung kalakuana. Lamun hayang nyaho kalakuan urang nu goreng, tanyakeun kanu sadireun ka urang. Tapi lamun hayang nyaho kalakuan urang anu bener, tanyakeun ka jelema anu nyaaheun ka urang. Nu dihina, nu disepelekeun, nu direndahkeun, ka dieu kumpul. Ingat, dunia berputar, ayeuna maneh diremehkeun, dihina, diinjek-injek, siapa tahu isuk pageto hirup maneh bakal sukses. Jeung jelema anu ngahina maneh, nu ngarendahkeun maneh, nu nyepelekeun maneh, hirupna sangsara bahkan bakal butuh bantuan maneh. Bener teu? Baledageun. Gaya we elit, ari ekonomi sulit. Utangna pabeulit, ari omongan saluhur langit. Tempo ditagih, pura-pura sakit. Saha deui atuh? Lain si eta mah. Heueuh. Si eta baledageun. Hirup mah serba salah.
jujur teuing urang ditipu, bager teuing urang dimangpaatkeun. Peledageun. Dengekeun Kardun, ngaranna ge awewe. Awewe mah lamun geus kurang resiko, kurang sagalana. Tong boroning jelema, jurig oge kurang sasajen mah beda. Ayeuna urang oge lamun geus eueuh embutna, nempok kuntilanak seserian ge ku aing mah ditampiling. Ye, mending keneh boga salaki anu penghasilanna 100.000 tapi dibikeun kabeh ka pamajikan daripada boga salaki penghasilan 1 juta ngan dibikeun saukur 100.000. Lain masalah nominalna tapi masalah kepercayaanna. Lamun maneh eta dibikeun kabeh ka pamajikan geus sidik eta rumah tangga bakal awet, tapi lamun maneh loba bohong keur naon atuh fungsina maneh kawin. Bener teu? Aladageun. Jadi awewe mah kudu tulus dan menerima apa adanya walaupun pasangannya egois, mung, teu hayang, hoream, capek hate. Ye, aing teh hirup teh hayang waras, lain hayang gelo. Baladageun. Lalaki ngan hees we jeung hees. Cik atuh Kardun, jig-jig buru ieu geraneangan duit keur lebaran, sakedeung deui oge lebaran. Hek ulin tuh ka itu ka jalan, aya hayam tewak, aya entong tewak. Bayang boga beureung keur urang ke ngopor ari lebaran. Tuh tempo ieu tatangga mah ulin ka mall dek neangan baju lebaran anu nyararieun kue. Coba urang mah ngan saukur ngabeu tutungna hungkul, ngan saukur ngabeu seungitna hungkul. Sok-sok keur neangan duit keur lebaran, lain kalah molor we. Peledageun. Heran zaman ayeuna mah ieu. Pamajikan gendut salah. Pamajikan begang dipermasalahkeun. Aya salaki anu selingkuh gara-gara pamajikanna gendut. Aya salaki anu nyerahkeun pamajikanna gara-gara pamajikanna begang teuing. Ieu lalaki mah nu ditempuna teh fisik. Padahal mah ieu gendut begang ge sarua wae. Padahal mah awewe macan pernah ieu ngomongkeun tentang masalah fisik lalaki. Nu ditempuna ge eusi dompet. Bener teu? Peledageun. Lapar dahaga hawa bulan puasa, panas kacidana laba-laba lage kabita. Ampun, ladageun. Gendut. Teh, buaya mah resepna daging. Lamun nu resep tulang, eta anjing. Paham? Peledageun. Dek ka mana, Cek? Eta dek ka hareup, Nur. Dek ka hareup ka mana atuh ari ece? Eta we biasa, Nur, dek barang siar. Wow. Nyiar naon atuh, Cek? Wayah kieu. Biasa we, Nur, ari pangabutuh keur di imah maloba ningan. Naha pangabutuh naon, Cek? Aduh, Nur, dek kumaha nya ngomong lagi? Era ece teh. Nya dek meuli naon? Eta Nur dek beli emas ece teh. Oh, meni dibeja-beja dek meuli emas mah. Wow. Allah nafsu. Ari ka pamajikan nitah ulah make baju seksi. Sedengkeun manehanana hobi jajan LC. What? Beledageun.